Layak ko yung cek-cek ya. Kung naya jatah ya lupa ya sangay. Larang siya dari yo. Ini oh. As guys ya. Alik cakar itu. Bahasa saja jalan ta, kolot dana meuli, cakeun we baik ke dong. Saya kemarin ada aing di sorangan bae di markas. Imah bae. Imah bae emang aya naon lur. Kemarin jagoan mana meulendak nyambutkeun aing digebugan aing di dieu kunyana karebut wilayahnya di dieu, wilayah urang. Berahaan jalan mana? Duaan. J datang ke kandang maung dek naonnya na nganterkeun nyawa. Nyawa teh budak, jauh repan. Wah, teu bisa cicingkeun dia. Ayolah gebukan lah. Sarial buat budak. Aing gebugan lah, kunaon ge nyana pasti lot dia ka dieu ya. Iya tuh hayu mumpung aing can dahar, dasar aing lapar yo. Orang jalan tuh budak ngerebut wilayah urang. Oh, keudang gebugan kurang. Beneran tuh arahnya budaknya tuh. Wah, jatah. Pointer jangan luarkan jatah. Jatah. Macam-macam. Macam dia. Woi, naon sih ya? Woi. Nah, lain gituan aing mah woi. Sengaja woi, maaf woi. Balik sakar itu, pegang udah. Sarial sia. Ramjana tuh budak, goblok. Ngajar aing ban goblok asa. Bejakeun poe kebaturan aing. Woi, barudak. Ayo si keboy ka mana ya? Minta jatuh ongko ya, bae teu kadel-del ya. Tinyaho aja ti tadi teu kadeu-deu ya budak. Coba. Ka mana mangana? Teu nyaho ya manikeun perih beuteung aing nangguan nyana. Tadi dia bae. Tadi. Jadah. Tadi dia ja. Ti tadi ya Budak itu budak. Aing ti tadi di kamari nangguan bae yo. Bae tak kebo. Am jadah teh budak. Emang ngomongna kumaha ka sia? Nek minta jatah kai. Aja bae. Atuh, bae ko tangguhan bae yo. Aing menang-menang li sukro yo. Tadi ya yang puri-puri beuteung. Oh, yo. Hari seminggu. Woi, pasyo puncak sia. Sukro deh ya. Goblok sukro na. Aisyah kunaon eta beut ngalanjur gitu. Nyaho sih barangnya gitu we. Nyerang itu aing gelut tadi. Diserang ku sia. Beak aing itu nyala. Misalnya beak aing. Bener sia. Aing masih kena balas dendam ya aing. Ayo Sampeurkeun deui. jatah kumaha jatah we, jatah. Beres can, cair can. Kalabur. Ayo aing sampeurkeun deui. Kalabur ka mana budakna? Nyawa mana di tempat naik kene mah. Wah, haram jare. Itu gaskeun lah. Beres yo. Terus basmi. Ayo guys, gebukan lah. Serang deh. Ayo nah ini baturan aing jadi gitu. Iya. Ayo udah baiklah. Itu gitu. Ayo udah sih. Sebenarnya tadi nu najong urang saha eta ku aing langsung dicekek bae atuh bongana nya teu sopan jasa ka aing. Saha emang orang mana eta? Mun teu salah mah eta budak jeung belah ditu eta. Ye, tadi aku aing ditalag doang. Eta budak. Nya kerebut wilayah urang ya. Je. Mau nyampe benang punya wilayah urang mah. Atuh heuh. Biasana budak ngagorokeun baturna sih. Ka dieu deui. Dirang urang ye. Sana we ye. Pasti ta budak asal gedeng ka dieu deui balas dendam. Soalnya nah aing jasa ngerebutan wilayah urang ya. Aing menang wilayah urang. Ade di mah Mana tudukeun ayo. Aing di markasna. Budak. Anggeun coba mana? Ajur gua aing mah kapanggih mah. Tuh, mana jalan mana tuh? Mana tuh? Oh ya ta. Lain di mana? Beli kita geus. Dilirik bang warna apa tuh? Woi, sia woi.
Woi sia batur aing dinaonkeun yo mandingan ajur kieu geus mah ajur pasuwi kulana sia dia ajur deui atuh makin renyak bae beungeutna sia ada manusia ada goblok naon batur aing dikieukeun maksudnya naon ya ulah ngomong nah itu sia Cakep juga nih cowok. sia daek teu amun aing nu menangkeun wilayah ieu sia kudu tarima nya ulah sarang heo Oke. yeg Oke. Arti aing. Si kumaha sih bid, sweet bagi kuat eluh ka mampus ya. Nah, lur lah. Nyaho aing bisa erek gitunya, padahal aing geus sabulan belajar susuwitan. Tapi kuat eleh gitu pas waktuna. Aduh. Jurang kumaha ya Korea. Gagal ya ki skema ya. Parah lah. Ayo lah, cepet lah. Leh, gara-gara sia bid. ya lah Ayo guys lah. Cabut. Siap lah ditu tuh. coba ya lah Berat ente. Berat ya. Ayo. Terus ayo berat malah ya. woi dak wilayah baru urang Wario Oke. tembus ayo Mantap. mantap woi dak markas boga urang Wario sidak dagang oson dagang soto bebas pokokna mah ayo pokokna mah lah pokokna wilayah boga urang siang atuh boga urang sih boga urang aing teu kagean diuk kumaha diuk